Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, Masta Abdi Anita Septia di kelas 11 MIPA 8. Di dieu Abdi bade ngadugikeun biantara teknologi nu makin canggih. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dina kesempatan itu urang sadaya tiasa kempel di keadaan sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadaya nu kusim kuring dipihormat, nyuhunkeun waktosna kanggo abdi bade ngaduikeun hal teknologi nu makin canggih. Teknologi nyaeta kasadayaan sarana anu nyadiakeun barang-barang dibutuhkeun bagi kalangsungan jeung kanyamanan hirup manusia. Jadi teknologi teh mangrupakeun salah sahiji alat anu paling modern di abad ieu kumargi paling sae ieu teknologi teh loba bisana. Contona bisa nanyakeun jawaban soal jeung bisa video call nya lamun bahasa Inggris mah bisa ngadeukeutkeun anu jauh. Masih seueur macam-macam kegunaan teknologi, kalayan ayeuna teh teknologi teh seueur digunakeun ku masyarakat. Sakitu informasi nu kusim kuring didugikeun. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.